Jeung enjing barudak sampurasun. Hideep we ieu urang diajar basa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 31 sareng 32. Tah di halaman 31 nyaeta bagian A. Niteunan foto keluarga sementara diajar. Sediakeun heula foto keluarga hideep, pek tempelkeun di handap. Terus ceritakeun di handap saurang-saurang. Tah ku barudak tempelkeun keluarga dina buku eta. Terus ceritakeun, tah caritakeunna divideokeun. Contohna kieu, nami abdi raja. Abdi di bumi nyaeta aya 5 orang, anu kahiji bapa, anu kadua mama, anu katilu lanceuk, anu kaopat abdi, anu kalima adi abdi. Tah kitu contohkeun ku barudak. Abdi nyaeta boga 3 saudara, nyaeta aya lanceuk sareng adi. Tah kitu. Terus bagian B-na ngalengkapkeun kalimat pek lengkapkeun kalimat ieu di handap. Pun bapa nami. Tah pun bapa nami teh bapa anjeun, tulis dina buku jeung saterusna. Nah, terus dina halaman 32 nyaeta aya ngaregepkeun carita. Bapa ibu guru bade nyarita pek regepkeun caritana. Wasta abdi Rina umur 7 tahun. Pun bapa nami abdi Arman. Pun biang nami Mirna. Abdi gaduh dulur 2. Pun lanceuk namina Ima. Pun adi namina Reja. Tah kitu caritakeun ku barudak. Contohna siga di halaman 32. Nah, terus nu bagian D-na jawab ku barudak sabaraha taun umurina teh, misalkeun 8 tahun. Tah kitunya ku barudak dikumpulkeun, dikerjakeun, ke kumpulkeunna lewat WA, kirim lewat Japri nya. Oke, hartu nuhun.